Sampurasun pamirsa nu dipiasih ku Pangeran, tepang deui sareng pribados dina acara Paniismana ngalangkungan kanal YouTube YKB Bahasa nyaeta Bahasa Sunda. Sate acana urang ngawitan acara ieu, mangga urang ngadeheus ka Pangeran. Nun Pangeran anu sapapaosna dipuja sareng dipuji ku abdi-abdi sadayana dina danget ieu abdi sejang ngawitan renungan panglenyepan Paniismana. Mugia ku Gusti diberkahan. Hatur nuhun Pangeran. Amin. Para wargi panglenyepan dina danget ieu dibantun tina renungan wasiat anu jujerna diajar tuhu sarta satia dumasar kana kitab Ibrani 3 ayat 1 dugi ka 6. Ayat luluguna dicanar tina Ibrani 3 ayat nu ka 6. Kieu unggalna. Tapi kasatiaan Kristus mah kasatiaan nu jadi putra anu kagungan rasa tanggung jawab perkara gedong Allah. Ari anu disebut gedong Allah nyaeta urang. Lamun urangna tetep junun karena hal anu dijieun pangharepan. Para wargi sadayana, lamun urang satia atanapi tuhu karena hal anu alit, urang bakal dipaparin ka percantenan anu langkung ageng. Sabalikna, upami urang teu satia atanapi teu tuhu karena hal-hal anu alit, naha urang tiasa satia atanapi tuhu kanu hal-hal anu ageng? Moal mungkin. Ku kituna hayu urang diajar satia atanapi tuhu. Eta hal anu penting pisan dina kahirupan ieu. Kitab Ibrani nempatkeun hal kasatiaan hiji tanda atanapi buktos ti jalmi-jalmi anu palercanten ka Gusti anu disebat tempat ngancik Kristus. Kristus teh kapala padumukanana. Sami sareng Kristus anu satia tuhu karama anu ngutusna. Jalmi-jalmi anu palercanten ka anjeunna teh kedah gaduh kasatiaan. Aranjeunna percanten pisan karena sagala rupi piwuruk sareng anu dituladankeun ku Kristus Yesus. Aranjeunna satia nyepeng janji dituntun ku pangharepan ka Gusti Yesus. Kasatiaanana leres-leres diimani, dihirupkeun hiji ciciren reueus sareng ajrih ka Yesus Kristus. Mantena nya rasul oge imam ageng anu parantos nyandak aranjeunna bebas tina rereget dosa. Para wargi pamugi panglenyepan dina danget ieu tiasa ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Mangga sate acana urang piluluyan urang ngadeheus ka Pangeran. Nun Pangeran abdi ngahaturkeun rebu laksa ketika bingahan wireh anjeun ama anu tos ngabebaskeun abdi-abdi sadayana tina rereget dosa. Anjeun anu hoyong abdi sadayana supados tuhu, supados satia mung ka anjeun. Auban abdi pasihan kakiatan ka abdi supanten tiasa hirup sapagudos sareng pangersa anjeun. Hatur nuhun Pangeran. Amin. Para wargi mung sakieu panglenyepan dina danget ayeuna. Ulah hilap di like, subscribe sareng bagikeun ka nu sanesna. Margi ngalangkungan hal eta para wargi sadayana tos ilubiung ngamasurkeun dina Injil kasalametan sasarengan sareng YKB. Gusti Yesus ngaberkahan.